Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi dulur-dulur skateboard di mana wae ayana. Patepang di sareng wah ako si naon disebut ganteng dah henteu goreng si ganteng lanyet. Tah eta lah si ganteng karijut. Si ganteng teri ayam. Gitu ya lah panca diperkenalkan ngomong-ngomong wae. Maneh host ya. Cicingna urang host. Urang host, maneh modar jadi host modar. Tah, dulur-dulur karesan dina daget ayeuna dina acara kidal. Naon kidal teh? Hah? Kisah di balik dalang ya. Sampai kisah di balik lanyet layar. Karesan ieu aya sutradara terus istilahna mah anu boga channel na oge Aldo Channel. Ih, laras gaduhna Allah nu gaduh. Abdi mah nu ngajalankeun. Oh, nu ngajak supir panginten. Seperti supir lah. Iya. Tapi tadi supiran mah berjalan. Geningan ieu tah dulur-dulur sadayana ieu anu boga channel Aldo teh tah Aldo Channel teh. Sanami teh nami? Abdi Aldo. Asep Wawan. Aldo Channel, terus sutradara di skateboard. Iya Aldo Channel. Tos lami gabung di Aldo Channel. Abdi. Lami pisan. Perjuangan age mangko. Kumaha. Seepna naon? Mobil ayeuna ka mana? Tah aya, Bang. Batur menghasilkeun. Siapa kalau jadi bangkrut? Kalau kan dijual ya. Aduh Gusti. Nah, eta perjuangan. Karena oge pan teu gaduh modal, di mana? Tabungan teu gaduh. Nuhun. Sawah. Nu kolot sanes perjuangan panginten eta perjuangan apa tina dijajah merdeka gitu kan nya. Ieu mah tina merdeka dibalikeun teh. Konsepna konsep fluktuatif. Oh, janten tina beungar ripuh gitu. Tah, gitu kan we da. Saenya abdi mah kajenting dihanguskeun we. Abdi mah alhamdulillah mangko tos pemikiran masalah artos, kehidupan duniawi mah geus leungit. Hilangkeun panginten ente ngejar naon panginten ayeuna teh. Akhirat tadi kejar ku abdi mah. Tadi kejar. Kalau mau dikejar abdi maot. Kan berjalan. Justru da tugas urang mah di dunia mah mung dua atuh da. Nulung kanu susah, nalang kanu beungar. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Geus eta. Timang Aldo ieu teh loba nu nyarios itu tiraha cenah ya Aldo Channel teh cenah gitu. Nya maksudna ngadamel channelna gitu. Ngadamel channel mah tos lami mangko. Di tahun sabaraha? Ieu teh tahun 2016 geus aya. 2016 geus aya. Nah, tapi kan saukur dipake nyimpen data unggul. Siga urang MC bageula. Tah eta teh aya keneh. Aya dina Aldo Channel teh. Aya. Oh, keur nge-MC keur bobodoran karena bageula panggung. Tadi asupkeun ka dinya. Henteu berpikir eta kudu jadi duit henteu. Naon wae awalna tah 2016 selain data-data pribadi gitu diasupkeun ka YouTube awalna naon tah? Awalna nyaeta nya ngevlog. Ngevlog jalan-jalan naon we lah nu penting ya kegiatan. Program naon wae baheula dina ngevlog teh? Aya humor traveler. Humor traveler. Traveler. Hiji kan? Traveler. Nya humor traveler. Humor traveler teh nya teh mangako ge bageula ngiluan. Urang jalan-jalan ka mana gitu. Tapi sabari heureuy. Misalkan orang jalan-jalan ka Purwakarta harita. Tapi sabari heureuy. Balikna menang duit gitu. Balikna menang duit. Honor tina. Lain tina ngevlog lain. MC. Nah, terus selain eta aya naon baheula teh geuningan urang teh nyen teh naon ngobrol teh anggeus teh kongres. Nah, kongres ngawangkong teh beres-beres. Alhamdulillah eta viewerna lumayan naik ti 50 urang teh jadi 100 urang. Jadi 25 urang gitu ya. Kurangan. Terus aya program ya komik teh geuningan. Komik, tah eta komik. Komedi ekstrim. Komedi ekstrim. Ekstrim mah teh mah kana bujur. Kadugalan. Jadi nulari awewe tuturkeun urang gitu. Terus ekstrim pan. Ekstrim tah. Tiraha di non disebut nanti lamun dina YouTube mah menetes lah eta. Lain menetes. Tah kieu sia pendidikan teh mata kudu tinggi teh.
lain menetes. Menetas. Monetize anjir. Monetize. Nah, teu iraha. Monetize teh nyata tahun 2018 kemarin ya samanya. 2018. 2018. Akhir 2018 Desember ingat. 12 Desember 2018 eta monetize. Jadi orang pernah email bahwa channel Aldo Channel ya diterima sebagai partner YouTube. Atau nya keprok aslina ada ieu teh gampang ngumpulkeun 1000 jelema ieu nya 1000 subscriber jeung 4000 jam tayang. Promona edan-edanan. Benar. Tiap manggung subscribe sampai gitu. Lamun ka budak SMA geuning kan. Subscribe. Pakai budak SMA atau borgon handphone gitu ngarita. Cinta mata isuk-isuk teh ibu-ibu, bapak-bapak cinta sama meh gawe teh di masjid teh. So subscribe heula ngaran teh salatri ge. Sarapan eta mah. Jadi kameramen bagi dua itu sebenarnya masalah biasa. Japatin kabur dua. Terus iya Dok. Naon tadi teh Timonetes teh langsung menang duit teh. Monetize acan aya duit mah ngoncan bisa dicokot. Jadi minimal sabaraha teh? Eta teh $130. Lamun dirupiahkeun 1.300.000 karek bisa dicokot, karek bisa dicairkeun. Bener. Tapi alhamdulillah begitu pencairan pertama kan langsung gede harita. Nya langsung gede dikumpulkan terus kan urang harita. Kumpulkeun terus. Urang harita langsung kabel ya tuh. Beli naon? Eta Magicom. Eta pemain itu sebulan. Pemain skateboard sebulan. Atas dugi atas. Di YouTube nuhun cenah aduh alhamdulillah abdi cenah janten ieu cenah ka peser Magicom aduh cenah ka beli mobil. Terus ya kalau tidinya kan aya masih kene penonton masih kene ya terus demonetas nya langsung naik tuh penonton eta langsung naik karena kebenaran kan nyin skateboard urang teh harita bulan Januari awal. Januari awal 2020 nya. 2020 pas Februari itu mulai lockdown nepi ka iya teh kan mulai lockdown. Jadi jelema di imah narongton. Itu langsung ratusan ribu kan. Nyampe 700.000. Berkah lockdown ya. Berkah lockdown alhamdulillah. Udah kan lockdown we terus itu gitu. Nya urang teh. Pan urang itu kadang-kadang manggung. Nyanya. Kada manggung, kada aya di sana aya manggung. Nyakeun bae, nya kedah lah diterehkeun lah gitu. Tah ieu Mang Aldo di mana sih ngaran-ngaran gitu saya mah unik pisan gitu ketika skateboard terus komik terus komedi ngawangkong teu beres-beres kongres eta idena brilian pisan teu kapikir kok bikin bodoh. Siapa kaina teu kapikir gitu. Ya masalah ngaran eta mah kadang improvisasi. Kadang teu bisa direncanakeun. Sugan teh kadang kebanyakan ide lobana ke di kamar cai euy. Keur gawelu bari we ngerokok gitu. Pantasnya ieu skateboard, bodor. Berdisingkat-singkat we barunya. Matakna itu bisa di tangan dan heula. Nya misalnya teh kan dina ieu teh cashmake kesang bodor gitu. Adalah kan ngaran-ngaran program teh alus cek urang mah teh aya geuningan naon baheula teh kesmek kongres kawan teh beres-beres komik komedi ekstrim terus skateboard jadi ngeunah dina telingana teh gitu telingana teh maksudna kadengena gitu di mana teh idena gitu ide nama lolobana mah mangko non ngaranna teh keur ngahulang gitu jadi naon atuh spontan berarti ya. Jadi spontan keur di kamar cai keur cingogo gitu bari ngelepus gitu gitu nya atau isuk-isuk biasanya bari ngopi
Eta. Oh. Sok ngopi isuk-isuk. Sok. Aya waktu eta teh. Iya, alhamdulillah. Tuh pas wae gitu waktu teh. Pas jeung sa atuh mah kok di imah mah da musuh. Oh, musuh. Alhamdulillah. Tumila geus dibasmi tumila. Tumila diadu boxer. Jadi gitu spontan sih. Kebanyakan kadang keur dina kendaraan, keur nyetir gitu nya. Tuh keur dina nyetir gitu. Nyetir motor. Nyetir motor. Ya beda. Nyetir motor beda. Oh, lain nyetir motor. Lain, soalnya kieu kan dina istilah oge mun kusir. Kusir delman gitu kan, pilot pesawat. Nahkoda kapal. Motor naon sok? Ojek. Lain ojek mah. Naonnya motor? Motor mah. Karunya matak nu boga motor. Ngaranan. Lamun mobil supir jelas. Benernya. Iya eta. Oh, penunggang. Hah? Penunggang mah kuda. Kuda? Nya, penunggang mah. Geungeun pamajikan maneh lain kuda ge kudu ditunggang. Pan urang anu kuda. Jadi gitu spontan kok. Sebenarnya bikin skateboard teh itu tahun 2018. Oh, eta lila gini ya. Lila. Sebetulnya masalahna saya mah jadi mun aya ide gancang di dieun mangko. Kajian sorangan. Yang sorangan. 2018. Kajian masturbasi kan pada gitunya. 2018. Oh gitu. 2018 inget jeung si Yoko harita teh. Di Buah Batu. Di kontrakan. Iya, orang pernah nonton. Pernah si Alika jeung si Yoko. Nah, si Alika nya si Ika jeung si Otong teh eta. Itu cikal bakal, itu orang pertama perintis skateboard. Harita teh. Perintis kemerdekaan teh. Terus urang kan jadi double casting eta. Kamar cai. Teu rame teh aja. Rame. Tapi pan dijieun. Rame sakitu. Kan ayeuna rame nama ayeuna. Rame harita sebenarnya rame do. Dan memang batur can arapale. Terus dan memang sebenarnya konten-konten lah istilahnya muncul kurangnya konten-konten teu kudu halus. Yang penting loba nu nongkrong. Bener. Yang penting mah terkenal eta nu boga di YouTube. Nah, asli urangnya. Terus sok urang kamera edan-edanan lah gitu. Kamera edan-edanan. Alat edan. Terus editing edan gitunya. Nu nonton sabaraha? 4.000 siga nu eta superhero. Wow, eta prosesnya kan lila ada film. Ya, gitu. Itunya. Tapi nu asal-asalan tapi orang nontonannya. Ya, karena orangnya udah terkenal yang punya channelnya seperti itu karena. Nah, dan kalau dilihat sama bangga sekali RES lah gitu lah dia mah. Aldo channel mah sakitu subrek-na loba tanpa giveaway-nya. Urang mah da naon atuh da alhamdulillah lah ayeuna anu support oge ti baturan gitu nya ti Hayan Putra gitu kan. Jeung Hayan Putrina pandeknya. Hayan Putri. Aya. Hayan Putri. Aya panut saja nah. Oh nya. Hayan Putra nu si papi. Alhamdulillah gitu nya. Karena keluarga urang tukang lotek Maiti. Ya memang. Jadi memang nya ayeuna ku urang geus kieu ge urang geus alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah mana bisa bersyukur kajait gitu lah. Ya. Tina jurang lah. Tina jurang. Babe kan tukang ojek, babe urang. Babe urang tukang ojek seumur umur. Aslina di pasar nongkrongna gitu. Tapi orang teh ngerasa era, orang ngerasa bangga. Tong era. Justru ngerasa bangga seorang tukang ojek bisa ngebiayain anaknya kuliah, bisa nyin anaknya sukses. Tapi kan nyusahkeun di kampus nah gitu. Ya tapi kan loba baturan nu nya gitu. Loba baturan nu nya. Dikasih aja gitu kan nya. Cuma teu nya teuing karunya. Karunya dikasih aja baheula katanya suka jajanan gitu nya. Katu karunya. Nah, jebi langsung ya. Ya, si Abah mah Bah Cahya, nya bunga gitu. Buka budak bisa kuliah padahal di kampusna aduh, Bah nyusahkeun. Tapi kan orang bisa mandiri. Ya, benar. Alhamdulillah. Maksudnya beasiswa menang, alhamdulillah biaya kuliah aman lah. Terus bahkan biaya sapopoe kan aman. Selain tina beuh kan orang jualan oge gitu kan. Jualan apa? Mushroom. Kurang mah ditanya masalah narkoba tak apa naon oge. Kenapa teh mushroom?
Jeung urang ge pasti mau ngobrol teh ka mana we pasti jeung mana. Di skateboard ya, skateboard. Skateboard. Nah, skateboard Januari itu dulur-dulur skateboard itu kedatangan ka bumi itu Mang Ako Rita, Mang Ako nyalira ka bumi. Nah, ngusulkeun kumaha lamun urang nyieun sketsa bobodoran. Nah, soalnya Mang Ako ya saacana nyata ngagarap di Cangehgar nya. Nah, siga Cangehgar cenah gitu. Oke. Da bentuk itu mah memang urang oge sok nyeunan, tapi urang mah keur di TV nasional. Tiba-tiba memang lain bahasa Sunda. Saya kira sebelum dibawa ke Cangehgar juga udah gabung di beberapa ini kayak caur. Oh iya, caur. Canda urang, terus apalagi dulu teh kita canda urang. Hah, canda urang. Oh, urang karek apal. Maneh naon? Semeruk caur. Caur itu sekarang nggak caur lah gitu. Canda urang. Oh, canda urang. Caur. Itu seberapa tahun ya? Lumayan lah, kita 2 tahun setengah lah. Ya. 2 tahun setengahan. Ya. Loba lah sebelumnya. Loba sebelumnya. Jadi pas bageula si karir mah urang duaan jeung Mang Koko doger coblak bageula ya di TV mah. Zaman TV lokal PJTV bageula. Itu sangat berjasa karena kita berapa tahun kita bisa bertahan. Oh, lumayan lah gaji oge ari. Heeh, bageula mah keur can wah. Ya. Dan lah sponsor ge nya. Sponsor Lebih ke bisa babagi kaos endorse itu sa RW mah kabagi bageula. ya, jeung kajual. Jeung kajual saware. Duitkeun saware. Nah gitu, jadi mengajak mah ngarana ide lah urang-urangnya gitu. Urang seriuskeun. Nah, urang seriuskeun. Dan alhamdulillah sekarang udah nyampe berapa episode? Terakhir kemarin teh 67 episode. 67 episode. Rencana kita 100 episode. 100 episode. Setelah 100 episode kita akan membikin kita bubarkan saja. Bubar aja dulu. Bubar, bikin lagi yang baru. Bikin yang baru. Sketsa, bukan sketsa sih, cerita. Jadi film pendek lah. Film pendek. Ya, tapi pendek pisan. Mending pendek pisan. Ya, jika film urang nu peuting, pendek pisan, cerita pendek eta mah. Lain memang. Cek urang teh. Mah. Oh. Pendek geus sare we. Mah. Oh. Film pendek, cerita pendek. Oh, sok nolak ini majikan inya ge. Sok nolak. Capek. Oh, capek. Nya, capek. Nah, naon? Geus biasa lah gimana ditolak mah. Tong asup hate. Tong, aya kena sabun bakal. Nya mandi maksudnya bebersih. Sepanjang boga duit mah tenang tong depan. Punya boga duit mah. Kata gitu, honor di YouTube misalkan 1,5 juta. 1,5 juta. Bikin ke pamajikan 300. Nya. Itu. Karunya sia teh. Nya, isukna 300 deui can bikin kabeh. Urang teh boga balanya we mah. Boga saduanya. Mane mah kitu ka pamajikan teh. Nya. Gope heula gitu we. Dicicil. Nah gitu, banyak sekali obrolan-obrolan yang memang kalau sama Aldo ini kalau ngobrol pasti kemana we melebar gitu. Melebar panjang lah. Nah karena prosesnya udah panjang pisan. Ujug-ujug ya channel ujug-ujug aya subscriberan terus anu nontonan perih lah teh sare gitu kan eta anu kudu dihargaan mah sebetulnya eta anu perih mah harita anu dicabut hinis tina bawal perih eta kebayang ya ngabujur hinis tah gitu mereka mana teman gua meuni rurusuan tenang we ngobrol da memori ya keneh tenang lain masalah memori akene naon waktuna Mang Aldo. Tenang da channel urang, tong dibatasi. Channel maneh ge, tong kitu tong egois. Lain ke masalah egois. Gitu, mah aku capek. Henteu. Ayeuna abi nu naros. Sok Mang Ako. Tanya urang. Salila Mang Ako ya jadi kontainer. Nah, atunya kreator. Terus kan ya pemain bass, basis. Terus motor rider. Berarti tuh nginjem kontainer. Berarti si Eca karunya mah naon tukang sare bantalis. Nu karunya mah rakyat sivilis. Nah, kesan-kesana Mang Ako ayeuna ya. Salila nyeunan konten gitunya. Kadang kan cerita teh anu datang ning ka abdi
Cek itu naon kok kurang rame ieu mah. Heueuh tugas mana ngaramekeun tah. Eta idena ti mana dengan cerita eta nenganna ti mana? Sebenarnya mah ide-ide caritana mah loba sih, da eta mah kan bukan ditulis secara resmi sama penulisnya sekarang nu ngarangna saha. Eta mah kan cerita dari cerita gitu. Ya, kumpulan-kumpulan gitu. Betul, nonem lah lamun lagu mah musik nonem ieu teu apal ieu saha. Ya bahkan guru anu paling geunya tentang nulis tentang humor gitunya, humor Sunda gitu. Bapak Haji Taufik Faturrahman ngumpulkeun kan geuning dina kumpul kumpulan cerita-cerita. Nya kadang-kadang nyanak dina buku eta. Kadang-kadang kan abdi pengalaman dina Cangehgar, diraih deui lah, diraih deui teh dipoles deui lah gitu. Dipoles deui dikembangkeun deui gitu da. Kumaha urangna gitu. Bahkan banyak yang ngomong, "Wah, eta mah cerita dina Cangehgar," cenah gitu. Oh, muhun dina Cangehgar, tapi ieu Cangehgar kan nyenak deui tinu cerita ieu gitu. Terus sasan Cangehgar ge da geus aya kerja Kang Ibing geus marake eta. Mohon tak kitu. Jadi dibijak lah, secara bijak lah. Lain bijak sebetulnya. Ulina kurang jauh. Maca sejarahna kurang jauh. Nah, gitu. Eta jadi anu kudu ditingkatkeun memang pengetahuanana. Mohon. Makanya da ayeuna siga zaman baheula mah nonton wayang teh kieu oh ayeuna mah wayang teh kieu geus modern lain modern. Tapi memang tingkat apresiasi jelemana geus meningkat. Itu kitu keneh baheula ge sarua. Nya, cuma model urang kan generasi urang. Tetep lah gitu. Urang ieu mah dalang pangalusna sah Asep Sunandar kan gitu. Tah lamun generasi ayeuna meureun beda deui gitu. Aya gitu kan. Nah gitu. Jadi mun baheula keur zaman babay urang, aki urang Abah Sunaria seperti itulah gitu. Betul. Jadi ada semakin ada masanya. Ada gitu. masanya ya terus kan berputar. Terus berputar. Mungkin sekarang ada anaknya dari Bapak Asep Sunandar gitu kan. Ada Obos Dadan, ada Yoga, ada Batara. Karena itu nantinya itu mereka juga akan suatu saat akan menjadi maestro juga. Betul. Kalau memang konsisten di generasi gitu. Seperti itulah. Gitu. Generasi Darso kan, ada Asep Darso, ada siapa, sampai sekarang ada Abil Jatnika. Nah, gitu. Masanya. Gitu. Jadi berputar gitu. Enak emang Koko. Sah penerusnya. Penerus mana Jiju? Mungkin wae. Ya, geus bodor budak urangnya. Geus bodor. Itu kan temennya di budak lalaki jadi. Insyaallah. Nah, jadi gitu ya Kang Aldo nya. Saya mah justru lebih tergali lah gitu. Lebih tergali karena dina bodoran di panggung oge memang loba hikmahna lamun urang sering nulis. Bener. Tiba-tiba kaingetan bodoran nu ieu. Bodoran nu ieu betul dipakeuna seperti itu. Jadi budaya menulisnya itu sebetulnya untuk mengingat juga. Lalu sebenarnya mah mata kurang kapake deui ilmu baheula gitu. Gitu. Seperti itu. Nuhun nya Mang Aldo nya. Nya sami-sami. Sami-sami aku tong sekali-kali deui nya. Jadi gitu, jadi budayakeun mah maca. Matakna kunaon ayeuna kudu ningkatkeun literasi. Bener. Eta maca, literasi mata kurang mah pemajikan. Pengomeh ngarah literasi cai. Wah, literasi ya. Jadi eta kudu budaya membaca mah memang kudu. Kudu terus. Nah, itunya Mang Aldo. Loba geuning pengalaman-pengalaman urang teh nya. Loba da solo. Nanya deui ka urang naon atuh. Cik, mangko aya pengalaman unik teu salila babarengan jeung urang. Urang mah pas harita geuningan. Naik kuda lumping. Tuh seberapa tanya? Wah, edan eta mah nepi ka laguna nya. Permainan unik sekali. Ta eta. Itu lagu atuh. Lagu. No, orang naik orang. Kuda ditinggalin. Kudanya nonton orang kuda. Seperti itu. Banyak sih kalau saya mah. Pengalaman unik mah. Saya mah memang ya pisan Kang Aldo. Loba lah. Ngeunasa naon deui nya pengalaman unik. Anak ieu we naon salila ieu? Ieu rada pertanyaanna rada berat. Naon sih salila ieu Mang Ako di kesenian anu geus dibikeun. Anu geus dibikeun ku Mang Ako keur kasenian. Naon? Acan sebenarnya mah. Acan sampai dengan ayeuna. Tapi kan karya Mang Ako? Ya memang lamun dia mah apakah itu diterima oleh masyarakat apa enggak gitu. Kan orang moal mungkin
balik deh nya. Nggak bisa orang mengakui dijieun orang sorangan. Betul. Itu mah keun we yang nilai mah sina batur. Tah kitu. Yang penting orang mah terus berkarya. Tah eta orang usaha. Bahkan orang mah terus berkarya walau tidak berguna sampai ke kitu orang berkati ku arah. Ya, bener. Tapi dah insya Allah setiap orang karena cek WS Rendra gitu nya WS Rendra apa? Seniman. Nah, WS Rendra pernah berkata bahwa sekecil apapun karyamu itu harus dihargai. Jadi sameme dihargaan ku batur teh urang heula nu kudu ngahargaan karya urang. Eta jadi gedeena karya urang teh karena ku diajenan heula ku urang. Ingat karek diajenan ku batur. Ingat omongan Haji Sule atau gitu mah. Sule omongan gitu. Sarua. Jadi lamun urang ketika main gitunya ketika main, sukses. Bener. Menghargai banget karya sendiri. Bahkan beliau tuh ditonton lagi. Mana ieu nu kurang mah, mana ieu kelebihanna seperti itu. Ilmu nuhun Pak Haji Sule. Tah eta. Nuhunkeun atuh maneh ge. Nuhun pisan Ji. Mun eueuh haji ngalaya ada channel. Benar. Karena dipacu. Maneh kudu bisa. Juga pramuka gitu di apa namanya? Di kacu no. Pacu. Pacu. Tah itu pangitannya. Itu durasi Kang Aldo. Seharusnya pengen ngobrol-ngobrol deui. Soalnya orang kudu ngedit keur tayangan Kang Kepeting. Mohon aduh capek pisan ngobrol sareng Kang Dalton mah aduh pisan. Da teguna obrolan urang. Nu berguna mah justru anu nonton. Nya. Sok. Non aya harga anana hiji karya lamun aya penontonna. Da kudu nontonna mah moal hafaleun. Bener. Berarti urang kudu nganuhunkeun kana penonton setia. Mata urang masuk di balasan. Setiap anu komen pasti urang di balasan. Minimal urang jempol seuri jeung kieu nuhun eta teh. Teu sia-sia maneh guguru ka Gunung Kemukus teh. Teh cita-cita urang mah yang nyeun baju. Wisata tulisan oleh-oleh wisata Gunung Kemukus. Eta can kalaksanakeun bisi anu reproduksi. Mangga sok produksi ke ku abdi diangge. Eta daek makena mah daek. Di Gunung Kemukus. Si Eca seri telah melakukan ritual. Tapi ingat, aya ya dongeng hiji deui. Naon cik dongeng? Mang Ako bageula tahun sabaranya 2006 jeung 2010. Itu pernah ritual di hiji pantai selatan. Parangkesumo. Di Parangkesumo di dinya. Parangkesumo. Sugan teh macan. Wah, cir. Macan ngalamotan pingping si Ako. Kertapa ge sisi laut. Peting-peting. Wah, bahaya si Ako dia akan maung ya. Masih deketan awewe. Tanya bisa kawenan gitu nya kumaha eta? Dipanggil atau kemana teh? Dipanggil. Kan mah keur usul harita baju trio macan teh. Wah, kemana wae. Bohong eta mah. Muka pihatur. Nya heureuy tutup kumaha tutup. Nya heureuy sekali deui hatur nuhun pisan ka penonton setia Aldo Channel. Khususnya para penonton skateboardnya, sabodan mudah-mudahan orang sing langkung kreatif deui, sing langkung cerdas deui kanggo ide gagasana. Kali deui hatur nuhun, tong kapok pokona mah terus tonton sadayana video-video skateboard Aldo Channel. Mun sakitu anu kapiatur, hapunten kirang langkungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.